nuhunkeun bikola anu 3.000 nu beureum. Kenah aya lamun teu nu merah. Heula ada olah ada. Punten ka panitia sadayana kan kacil mah teu kenging di pasianan naon. Pasian wae nyot bisul. Aduh, belum. Anjir, Cicing. ya. Baru nami Mikola, sprint, hari urang nyot bisul. Anjir waas mun kakak nyot matana. Belum. Kumaha Enak aja murah tangkara ya. nyot digolak kumaha nyot digolak. Lihat nih balik. Penyot. Masa greka. Pantat kumaha pantat penyot. Aduh, sepit. Bisul. Najis. Enak aja murah tangkara ya. Ya, punten. Kan cuma di rumah makan di dunia panorama karena pais hayam terus. Resep pas dibuka teh seungit pais hayam bae. Resep kana pais hayam. Abi, gitu we. Pais tahu. Pais tahu, nuduh. Kalau udah pohon huntunya. Oh, udah mau istirahat kan kelas mah. Resep kana pais hayam. Sepasang keluarga jam kana tikoro. Pais kurang. Pas dibuka teh seungit. Sengit kana tikoro renyam enak. Punten kebun lanceuk si Kanjeng Mat pasian we pais mayit. Aduh. Anu mengapa? Ada. Anjir urang ngabagan pais payit sagede kumaha Ya anyar kena kali itu kali nyobat ka sodong. Ada. Siapa kali urang ngabagan ruksak wae atuh. Hah? Di luaran bagian urang dari kali. Aya kalau rumah makan sodong atuh nyala. Hantu. Paisan. Rumah makan. Rumah makan. Makam. Aduh, alhamdulillah panganten saeutik dorong pidungan Kang Agungnya. Sakebeulna tiba grup mudah-mudahan panganten sing panjang punyung panjang. Amin. Harmonis rumah tanggina. Amin. Sing janten rumah tangga anu sakinah, mawadah warahmah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini Sakinah teh nih kemari malam Jumaan kakara kapanggih Sakinah rumah tangga geus lila. mangga sakinah kumaha? Kekinung budak kan urang malam Jumaah kamari bobongkar. Bobongkar naon sia teh? Lah bating rahasia. Bobongkar naon? Di imah teh urang teh jadi asa kalalotor pisan ieu teh imah teh urang bobongkar nung. Oh kumaha? Jeung inung budak Ai sakinah dibongkar. epok teh geuningan ya pertengahan arena gitu deh. Setengah main Terus inung budak teh tahu cenah kakara-kara saeyeuna Sakinah teh. Baik itu kumaha teh Mas ya? Sanajan aki-aki geungeuna. Iya urang ge sarua teh. Penting ieu mah karasa sanina. ai sakinah. Sanajan ini geungeuna. Ya, aya. Eta keur di imah. Alhamdulillah urang ge bulan ke mah aya bantuan di desa. Alhamdulillah. Kakara diaku ke pegawai desa urang mah. Nah, mangkancil sana ieu imah sedang geus teu layak dihuni. Nah, gitu bisi urug-urug. Alhamdulillah aya sumbangan, aya pembantuan ke desa. Ya da ekbang eta saduikeun ka abdi dibenterin. Arek direhab. Bade aya ruti lahu. Ari mah abdi rek direhab Kayak alhamdulillah. hari ruti lahu teh naon cerita Rumah tidak kayak. Oh sanes, kamu makan cil mah. Nget. Misalnya semangat ruti lahu teh rumah tidak layak huni. Jadi hari ieu mah rusak tidak layak buntu. Bukocang pegawai desa ge cenah ieu mah kancil imah teh cenah geus rusak teu layak huni. Lainna cenah kumaha mun ku bapa direhab. Alhamdulillah nuhun. Gimana kayak di bedah? Alhamdulillah umah urang rek direhab di jeun lapang poli. Ku desa. Desa Dibikeun ke kumaha? dibikeun rek direhab. Ari mana di mana tuh tempat lu teh? Hah? Mana di mana tempat? Di lapang heesna. Deket gua. Atau mana eta rek direhab di mana di jeun lapang? Atuh di lapang poli, meme teh meuli kenteng. Ya, ai ngejelo anyar mah kitu. Hei, Kita pada delitan. Rek mana sia teh? Mosong sok delitan kawaya maneh kari saparo. Sok ka dieu pada naon maneh rek indit.
Horoikit. lah, orang kemana ku si Acun? Naon Orang sama? kene-kene Horoikit itu mana jambi ngomong kene-kene iya teh dulur nanu haja teh. Ka urang nyebut galo anyar. Jangan emang ngobrol nanti pugu. Wah tapi urang nyebut galo anyar tinggal ita, loba nu nonton. Urang ge enak urang. Tah kadang ku bapak nama lamun teu dicabok nyebut galo anyar, abong aneh jom. Ai pangna Urang teu ridho lahir batin disebut galo anyar. Naon sebab? Apa urang teh gelo teh geus lila, urang teh. Urang teh gelo geus lila, kan gelo narerendahan lamun keur nganyuk eling, lamun aya nu nagih gelo. ya lu disebut korban ban